kos gitu deh kuadet penting baik mah sholat belah pokoknya guys. Memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing mah geus ngajar. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu ka ajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Kan jadi ka sorga ya aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaeu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Wet." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan. Udah. Kita teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Nah, geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu, teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jas. Ngan lamun hendak memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh
lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Wallahu a'lamu bimaradihi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padang imankeun ya alladzina kabeh wa amilu lan padang amal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh. Mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawi ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha. Manane oranana merdi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasane nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal. Itiradun bainahu wa baina khabari ku itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah. Utawi samudawane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang andoene surga hum fiha utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wallahu a'lamu bimuradi wa nazana lan maca dusun agung matu suduri ning barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking munak-munak ikdim tegese munak-munakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku minta tihim saking asar-asar ing alladzina Adil kusurin tegese dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina al-anharu apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukadu ya Allah kang nudukeun ya Allah na ingsun sadaya lihadal amal kadua iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi iki jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hadzal amal wa bakullalan waradana ingsun sadalina tadiai kudrapun yang tak oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun waranana
nuduh kena isun sadaya sapa Allah wudi pajawab laula dan buang apa jawab lapat laula dilalati magobla ala kena nuduhkeun barang kang tetep dalam sadurunge laula go alaihi ngatas jawab laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan celuk ya allazina an satune kalaguan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku uristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegazazatun kalakuan au mufassiratun atawan mufassirah fil mawadil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwal fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekana insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du ih kumaha wa'du deui insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seuni ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa 'amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim
di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalan anak wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajeun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Ya itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus baik. Wan, iman perhatikan, marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal soleh. Hehehe, dole di masjid anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Wow, Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah. Nah ieu ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae bukan Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti nah ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi deuk ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan nah ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah maji litan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut tong setik oh masalah mun kieu mah sih salat geus salat zuhur sabaraha rakaat 3 iya budak kudu servis ya ke asar saya geus salat geus salat asar sabaraha rakaat 2 wah
budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur opat asar opat magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana aya to qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama sholat takos gitu salib aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum ya guys ayo salat barakat opat pan cepet amat jumping kan geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge teh Bah kunaon aja salat rek khusus boro-boro sia aing henteu nggak penting sarolat teh dek khusus dek entah ayo nggak sholat teh pokoknya mah ya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa na sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku nganteng celang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa enteng sudah Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon beri fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge ada panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah